didikan Kangjeng Rasul disebut sahabat. Kangjeng Rasul garu sahabat anu utama nyaeta opat. Kahiji Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kadua Sayyidina Umar bin Khattab, katilu Sayyidina Utsman bin Affan, kaopat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ta ieu anu opat teh pahamna beda-beda, watekna beda-beda, pamadeganana beda-beda, ciri khasna beda-beda. Tapi sok sanajan beda-beda datara pasea, tara silih hina, tara silih poyokan, tara silih caci, silih maki, tara silih cokiran kasalahan, tara gontok-gontokan. Tapi sabalikna runtut raut alakur sabilulungan, saling puji saling nguatkeun ku kahadean-kahadean anu nyata. Sok sanajan beda-beda tapi ngahiji dina Muhammadur Rasulullah. Artina ari kana pangandikana Kangjeng Rasul mah nu opat ieu teh sarua sami'na wa ata'na. Teu aya hiji ge di antara anu opat ieu, di antara aranjeuna anu ngabantah, anu ngabangkang ka Kangjeng Rasul. Tayeuna anu opat ieu mun ditasyarupkeun kana diri urang masing-masing, naha aya anu opat ieu contona dina wujud urang masing-masing? Aya. Naon? Contona nyaeta kahiji ceuli, kadua panon, katilu irung, kaopat baham. Ta ieu oge anu opat anu aya dina wujud urang masing-masing pahamna beda-beda, pamadeganana beda-beda. Contona dina perkara nganyahokeun nangka anu asak, cek ceuli ngageblug, cek panon koneng, cek irung seumit, cek baham amis. Antara ceuli, panon, irung jeung baham sok sanajan beda pahamna, tapi tara pasea. Sugan sok aya panon ngahina, sugan sok aya panon ngabuli, sugan sok aya panon nyerang ka baham, nyerangna make pasukan Cileuh atawa make pasukan Cipanon pan eueuh, atawa sabalikna baham nyiduhan ka panon pan teu pernah. Jadi sok sanajan beda-beda pahamna dina soal nangka, datara maseakeun nangka. Justru ku ayana nangka eta nu opat jadi kuat sabab nangkana didahar. Dina nangka teh aya kamaslahatan. Ari geus didahar mah paneta nangka teh nyata maslahatna. Jadi kekuatan kana ceuli, jadi kekuatan kana panon, jadi kekuatan kana irung, karasa ngeunahna dina baham. Pan kitu. Ta orang teh kudu nama dina Islam ge kitu. Hartina ieu Islam tong dipasyakeun,
tapi cokot Islamna pigawe ku urang masing-masing. Dina Islam teh pan aya keselamatan, tah bakal nyata salametna mun Islamna dipigawe. Artina di mana orang ngaku iman ngaku Islam, mangka kadituna kudu jadi rahmat ka sakabeh golongan anu berbeda-beda pahamna. Al-Islamu man salama muslimuna bilisani wa yadi. Ari jalma Islam teh nyaeta nu sok silih salametkeun jeung papada baturna kulisana jeung kuleungeunna. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Tepati-pati kami ngutus anjeun angin pikeun jadi rahmat ka sadaya alam. Kitu. Jadi ku sabab urang mah jalma-jalma anu geus ikrar. Ikrarna ge kalawan niat, hartina ya ikrar teh kalawan ikrar anu kuat, kalawan perjanjian anu kuat. Nyaeta diantarana wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mangka urang kudu konsekuen kana eta perjanjian, mangka urang kudu konsekuen kana eta ikrar nu diikrarkeun ku urang masing-masing. Di antara konsekuensina nyaeta tong ngalaknat jeung nyilakakeun ka papada manusia, komo ka papada umat Islam. Tapi kudu sabalikna nyaeta kudu jadi rahmat kasalametan ka diri orang sorangan jeung ka papada manusia, khususna ka papada umat Islam. Panggih ngagem mazhab Maliki atawa mazhab Syafi'i atawa mazhab Hambali mere kahadean. Panggih jeung urang NU, urang Muhammadiyah, urang Persis, urang LDII jadi dulur. Gaul jeung urang tarekat seperti Qadiriyah, Naqsabandiyah, Sadiliyah, Sattariyah jeung sajabana ngayakeun kaalusan. Iraha wae di mana wae ka saha wae nu disebarkeunana rahmat kasalametan, lain laknat kacilakaan. Jadi urang ka batur kudu hade. Keun bae batur mah ka urang rek goreng oge, ku urang tong dibales ku goreng deui. Da moal pahili, sabab geus aya katangtuanana dina hukum-hukumna Gusti Allah. Hartina moal aya nu leupas tina katangtuan hukum Gusti Allah. Salutik-letikna kahadean urang ka batur, urang sorangan bakal meunang ganjaranana. Ya kitu deui salutik-letikna kagorengan batur ka urang, batur nu bakal meunang balesanana. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi urang tong hariwang urang matugasna ge migawe hade ka batur. Ceuk kateranganna deui li amali walakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Naon nu dipigawe ku ujang, ujang nu bakal ngarasakeun balesanana, jeung naon nu dibigawe ku batur, batur nu bakal ngarasakeun balesanana.
ujang moal dipenta pertanggungjawaban ngeunaan tekad ucap lampah batur nya kitu deui batur moal dipenta pertanggungjawaban atas pagawean ujang. Jadi teu kudu hariwang, teu dibales oge da bakal aya balesanana. Tong ngilu riweuh males kagorengan batur ku kagorengan deui, urang mah tugasna jadi rahmat ka sakabeh batur kitu. Da ayeuna urang balik deui kana syariatna ka sahabat anu opat tadi. Sahabat anu opat teh aya ciri khasna masing-masing. Nu kahiji Sayyidina Abu Bakar Siddiq, di antara cirina, di antara ciri khasna Sayyidina Abu Bakar Siddiq nyaeta sadiqon wa mutasaddiqon. Sadiqon hartina ucapanana teu aya bohongna, ucapanana teh bener, tara dicampuran ku bohong. Karena setiap tekad ucap lampah Kangjeng Rasul nu sok pangheulana ngabenerkeun teh nyaeta Sayyidina Abu Bakar. Mangkana dijuluki Siddiq. Contona kana kabar ti Kangjeng Rasul ngeunaan peristiwa Isra wal Mi'raj. Dina waktu harita sakota Mekah geger, sakota Mekah genjleung teu percaya. Komo kafir-kafir Quraisy mah maknya ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa, tuluy ka Sidratul Muntaha, tuluy balik deui ka Mekah ngan saputing pan teu asup akal. Boa Muhammad teh geus gelo. Ceuk saha eta? Ceuk jalma-jalma kafir dina waktu harita. Kumaha hari ceuk Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Tong borok kitu. Nu leuwih aheng ti kitu ge lamun eta berita kaluarna ti junjunan Kangjeng Nabi Muhammad, kuring mah 100% percaya. Jadi karena tekad ucap lampah Kanjeng Rasul mah Sayyidina Abu Bakar Siddiq taramangmang. Sodakta ya Rasulullah, itu ucapan lagi. Anda benar wahai Rasulullah. Ari mutasodikon nyaeta ahli dina ngaluarkeun, boh ngaluarkeun tanaga, boh ngaluarkeun harta fisabilillah. Artina dermawan, jeung dermawana teh karena Allah. Contona dina menjelang perang Tabuk, Kangjeng Rasul ngagarang dana keur kabutuhan eta perang. Saha nu nyumbang pangheulana jeung panglobana? Nyaeta Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dugi ka ditaros ku Kangjeng Rasul, ya Abu Bakar, naon nu ku anjeun ditinggalkeun jeung keluarga anjeun? Kumaha jawaban Sayyidina Abu Bakar? Allah jeung Rasulna. Ku kuat-kuatna keimanan Sayyidina Abu Bakar ka Allah jeung ka Rasulna, nalika digero kana jihad fisabilillah Sayyidina Abu Bakar, kebeungharanana hartana beak
dikorbankeun diinfakeun dina perjuangan di jalan rahmat karidon Allah pikeun negakeun kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kedua Sayyidina Umar bin Khattab di antara ciri khasna nyaeta amaron wa nahaan, artina gagah dina amar ma'ruf nahi mungkar. Aya kalana jalma nu paseh dina agama ari ka urang mah ka jalma-jalma awam ka jalma-jalma biasa wani dina negakeun amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi ari ka jalma-jalma anu terpandang seperti ka jalma-jalma beunghar, ka jalma-jalma berpangkat, ka jalma-jalma anu berkuasa ngadak-ngadak luntur ka wanina, ngadak-ngadak leungit ka pasehanana. Diam 1000 bahasa eleh sima sok sanajan geus nyaho eta perkara teh mungkar muhun bae. Da Sayyidina Umar mah upami saur Kangjeng Nabi anjeun aya dina pihak anu bener wahai Umar, maka Sayyidina Umar tara pandang bulu dina negakeun amar ma'ruf jeung nahi mungkar. Matak julukanana ge Sayyidina Umar mapan al-Faruq nyaeta pembeda nu bisa ngabedakeun antara anu hak jeung nu batil. Di antara para sahabat nu jadi pelopor dakwah secara terang-terangan nyaeta Sayyidina Umar. Di masa awal-awal penyebaran Islam wah genting jang. Mun aya nu kanyahoan nyiarkeun Islam pasti ditewak tuluy disiksa ku kaum kafir Quraisy. Kecuali Sayyidina Umar. Jawab Sayyidina Umar mah mun dina urusan bener mah kasa-kasa ge wani. Jadi Sayyidina Umar mah berani karena benar. Nukatilu Sayyidina Utsman bin Affan di antara ciri khasna nyaeta ta'aman li at-ta'ma, artina ahli ngajamu tamu. Di bumina Sayyidina Utsman mah teu oleh aya jamuan kanggo saha wae anu namu ka anjeunna. Kakocapkeun lawang pantona ge tara ditutup 24 hours 24 jam. Saha wae nu namu ka anjeunna tara ditolak, saha wae nu dongkap ka bumi anjeunna dibagjakeun dimuliakeun ku anjeunna layakna seorang tamu. Jadi ahli dina ngamumule dina ngamuliakeun tamu. Taku seueur-seueurna jalma nu dongkap ka bumi Sayyidina Utsman, khususna ti golongan kaum muslimin anu palakir jeung nu mariskin, dugi ka Sayyidina Utsman ngabangun dapur umum. Jadi Sayyidina Utsman mah mere dahar ka fakir ka miskin teh lain bobodohan, lain saurang dua urang, lain 10-20 ribuan, jeung lain acting eta teh, lain pencitraan. Tapi asli tina kasolehan kamurahan hatena, tina raraga ngabdikeun dirina ka Gusti Allah. Luka opat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Di antara ciri khasna aliman sujaan,
nyaeta cendekiawan sekaligus kesatria. Cendekia teh artina intelek, orang pintar, ilmuwan. Tadi antara barokahna Sayyidina Ali bin Abi Thalib saparantosna dikantunkeun wafat ku Kangjeng Rasul anjeunna hijrah ka Yaman. Mangka di negeri Yaman ilmu jeung hikmah tumbuh dan berkembang. Dugi ka Yaman dugi ka ayeuna pan Yaman mah dijulukina ge negeri 1000 wali. Saking lobana penduduk Yaman anu jaradi waliullah tasasakarana teh ti Sayyidina Ali. Ti Yaman anjeunna hijrah ka Basrah ka Kufah. Mangka di Basrah jeung di Kufah lahir jeung berkembang ilmu nahwu jeung ilmu sorof anu dipeloporan ku Imam Abu Hanifah. Jadi ilmu nahwu jeung ilmu sorof lahirna teh lain di negeri Arab, tapi di Basrah tan diajarna teh ka Sayyidina Ali. Dawuhan Kangjeng Rasul ana Madinatul ilmi wa aliyun babuha. Jadi saya adalah kotanya ilmu dan Ali adalah pintu gerbangnya. Ari sujaan nyaeta kesatria. Sayyidina Ali mah tara kumeok memeh dipacok, tara ngahindar mumpangi jeung musuh, tara lumpat tara mundur ti medan perang jeung tara eleh ku musuh. Dawuhan Kangjeng Nabi la fata ila Ali la saifa ila Dzulfikar. Teu aya pamuda nu leuwih gagah ti Sayyidina Ali jeung teu aya pedang leuwih seukeut ti pedang Dzulfikar. Jadi Dzulfikar teh pedangna Sayyidina Ali, kawitna teh eta teh pedang Kangjeng Rasul tuluy dihadiahkeun ka Sayyidina Ali. Jadi pangseukeut-seukeutna pedang nyaeta Dzulfikar. Tapi cek kasauran kesupahan urang mah aya nu leuwih seukeut tinimbang Dzulfikar, nyaeta akhlak anu terpuji. Upami nyebat jenengan Sayyidina Ali mah sok ditungtunganku karamallahu wajhah. Artina mugi Gusti Allah ngamulyakeun ka anjeunna. Jadi dijuluki wajah anu mulia. Margina saumur hirupna anjeunna mah teu pernah nyangharepkeun raraina kana kagorengan, kana kahinaan dunya. Sabab anjeunna mah lebet kana golongan jami-jami anu pangawalna lebet Islam, nyaeta timurang kalih keneh ge anjeunna mah tos Islam ti yuswa 6 tahun. Beda jeung Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar jeung Sayyidina Utsman.